Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinareng salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang sadayana, junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang lajengkeun dina ngabahas perkawis zikir. Seueur di masyarakat urang di kalangan jalmi umum anu ngadugikeun perkawis zikir, seueur nu ngawartosan urang teh wajib zikir keur kumaha bae kaayaan urang, zikir anu henteu pegat. Tapi zikir di dieu sok seueur embel-embelna, sok seueur tujuan anu pohara seueurna di masyarakat urang. Malahan di sakumna jalmi saalam dunya ieu seseueurna ngajalankeun zikir eta di sarengan sareng embel-embel kahoyong dina perkawis kadunyaan. Sok sanaos anu dijikirkeun eta teh ayat-ayat Allah, kalimah Allah anu sae anu diajarkeun tina ilmu-ilmu syariat. Tapi sagala rupihalna ge ari anu namina ilmu teh kedah jelas di mana sumberna, kedah jelas kumaha tujuanna eta zikir anu salaresna anu ku Kangjeng Nabi didugikeun. Nyaeta zikir teh zikir anu salaresna anu ngabersihkeun kolbu, janten sanes kanggo kasaktian, gampil rezeki usaha lancar, sanes kanggo wibawa, sanes kanggo tujuan duniawi, atanapi kana ilmu-ilmu kabatinan eta anu seseueurna di masyarakat sok dianggap parantos umum. Akhirna teu karaos anu ngajarkeun perkawis zikir-zikir eta lumpatna ka alam bawah sadar, ka alam kasadaran anu rendah. Margi nafsu nu namina nafsu bakal disetting ku akalna anu munculna tina kahoyong janten harapan, janten cita-cita. Di mana zikir eta henteu laksana, akhirna jalmi seueur anu frustasi atanapi janten mamala kana diri urangna. Sareng ayat tina hasil zikir eta teh anu dikabul tina doa-doana. Salaresna eta sami bae, munculna ti mana eta salaresna sanes ti Allah, tapi eta mangrupi kasadaran anu turun, kasadaran anu rendah. Jadi ngaraos parantos ngajalankeun zikir-zikir eta sagala rupihal dina kahirupan nana aya perubahan. Boh dina rejeki dihormat ku batur, tiasa ngalandongan ibaratna. Salaresna zikir eta sanes kadinya lumpatna, memang dina zikir-zikir eta aya efek anu ngajantenkeun tiasa ngaijabah tina doa-doa kahoyong jalmi-jalmi di masyarakat umum ieu anu nyuhunkeun atanapi anu ngamalkeun
jikir-jikir eta sok sanaos kalimah-kalimah Allah anu dijikirkeunana. Janten lumpatna nutup kana kolbu sabab eta bakal disetting ku akalna, akhirna anu munculna kekuatan tina jin sareng anu sanesna. Akhirna lumpatna janten kasombongan, janten kayakinan, lumpatna janten mangeran kana amalan-amalan eta ngarasa parantos dikabul ku sabab syariatna cenah ge. Lamun sering ngamalkeun ieu bakal diijabah doa-doa urang. Lamun ku urang ditinggal tong borok jalmi anu jikir anu teu jikir ge upami parantos takdirna kana kasuksesan nya henteu ngajalankeun jikir oge tiasa beunghar, tiasa dihormat ku batur, tiasa sagala rupihal eta kajantenan sabab eta parantos titis tulis ti dituna nu mawi dina hasil-hasil eta anu bahayana teh. Akhirna urang kapepende ku hasil jikir anu salian ti ka Allah. Sedangkeun jikir anu salaresna anu diajarkeun ku Kangjeng Nabi nyaeta jikir anu ngabersihkeun kolbu. Janten kolbu eta dibersihkeun secara ngalangkungan tahapan-tahapan anu tadina jik kolbu urang katutup ku dosa-dosa, ku kokotor, ku pemahaman, ku kayakinan anu tadina sumberna sanes ti Allah, ku kapinteran tah eta bakal dibersihkeun ngalangkungan tarekat anu waris ti Kangjeng Nabi. Numawi urang kedah ati-ati dina perkawis jikir eta sabab jikir anu salaresna anu ngabersihkeun mah sagala rupihal anu kapungkur ku urang sok diagem dina kapinteran, ngarasa bisa, ngarasa mampu, ngarasa dikabul kitu, ta eta bakal dileungitkeun, bakal dienolkeun. Akhirna janten ngajantenkeun jalmi anu sumrah pasrah tiasa nyarimakeun kana naon hal anu karandapan kana diri urang. Bade sae bade awon ge tiasa nampi sabab kokotor-kokotor etana parantos dibersihan tapi henteu tiasa langsung sabab kacida seueurna tina dosa-dosa urang. Akhirna kolbu eta kasucianana teh katutup. Tah lamun kolbu eta kabuka kabersihan dina kokotor-kokotor eta nembe uninga kana perkawis ilmu keakhiratan, perkawis ma'rifatullah. Janten jikir anu salaresna mah jikir anu narik kana kacinta ka Allah, sumrah pasrah kana sagala rupa hal anu karandapan, ngalemah nu asalna ngarasa bisa, ngarasa pinter, ngarasa mampu, akhirna jadi teu rumasa,
teu tiasa ngaku kana rupa hal anu dilakukeun ku urang, anu tadina sok babari ngambek atanapi babari emosi, mungkin ngalangkungan jikir anu ngabersihkeun eta secara bertahap eta bakal ngurangan sakedik-sakedik. Janten harapan cita-citana anu kapungkur sok diagem, laun-laun janten ngalemah, janten jalmi anu sumrah pasrah, anu tiasa narimakeun, anu tiasa nyukurkeun, anu tiasa sabar, anu disabarkeun ku Allah ngalangkungan nurna. Janten urang wajib ngadugikeun ieu sim abdi, sok sanaos sim abdi sanes naon-naon, sanes sasaha, sanes jalmi anu penting, tapi abdi keamanahan ngadugikeun ieu sabab seueur pisan kakaliruan dina perkawis makrifatan atanapi kana perkawis ilmu agama. Upina sakitu heula ti sim kuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.